Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh. Tepangkeun wasta simkuring Mocamat Bagasa Putra, padumukan simkuring di Komplek SMPN Leles, Desa Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Simkuring nuju tolabol ilmi di SMAN Negeri 2 Garut. Dina ieu kesempatan, simkuring bade ngajelaskeun peran Mojang Jajaka dina kamajuan atau ngapromosikeun budaya pariwisata sareng ekonomi kreatif nu aya di Kabupaten Garut. Mojang Jajaka teh nyaeta istilah pikeun pamuda sareng pamudi anu teu acan kawin. Dina konteks ieu, Mojang Jajaka teh mangrupa perwujudan generasi ngora luhung anu tiasa ngagambarkeun dirina minangka duta pariwisata budaya sareng ekonomi kreatif. Oge janten representasi pariwisata sareng budaya nu aya di Kabupaten Garut. Kalungguhan Mojang Jajaka dina ngamajukeun pariwisata budaya sareng ekonomi kreatif di Kabupaten Garut nyaeta Mojang Jajaka teh janten influencer anu diharapkeun Mojang Jajaka teh tiasa janten nonoman panutan anu positif. Mojang Jajaka oge kudu tiasa janten promotor anu aktif janten duta pariwisata budaya ekonomi kreatif sareng duta pemuda anu tiasa ngamajukeun sareng ngapublikasikeun sagala potensi nu aya di Kabupaten Garut ka masyarakat luas. Mojang Jajaka oge kudu tiasa janten aktivator. Nyaeta Mojang Jajaka teh kudu tiasa ngadukung kana program kerja dinas terkait atanapi ngajalankeun kagiatan kangge ngamajukeun pariwisata budaya sareng ekonomi kreatif. Mojang Jajaka oge kudu tiasa janten motivator anu ngagaduhan peran masihan ide, masukan sareng kolaborasi kanggo pengembangan daerah. Contoh pariwisata nu aya di Kacamatan Leles nyaeta Situ Cangkuang. Di Cangkuang terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan kampung tradisional peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam abad ke-17 Masehi. Bangunan di Kampung Pulo ini melambangkan anak-anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 putri dan seorang putra. Kemudian beliau membangun 6 unit rumah melambangkan 6 anak perempuan dan 1 masjid melambangkan anak laki-laki. Kampung ini dinamakan Kampung Pulo karena dulunya di tengah-tengah pulau. Dupi sakitu wae anu tiasa simkuring dugikeun, hapunten bilih aya tutur kata atanapi bahasa anu kirang merenah. Simkuring pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.